Geus bara tahun dia rumah tangga jeung si eta. Puasa di lebaran di bae. Hirup dia mah didelekeun ku emak eueuh kamarnahna. Ulah didelekeun dong tekanan ge mak. Bantuan batur ge. Oh, sok teu narimakeun. Sakitu sagala beas, sagala dengan kejo, ngaleut bae dianteran ku emak. Lamun teu bari diparaban ku emak mah, geus moal ngising-ngising acan ku teu barang dahar. Kiraha aya hayang ngising. Denge, kolot ngomong kalah ngising. Cek aga yang aib maulah diumbar teh di sosial media. Saha teh nu ngumbar aib. Tadi status cek ai salaki aib mah doang kitu cenah. Nya emang kitu ieu apa adanya ai mah. Nya maksud mulai diumbar teuin batur maka burukan salaki eta ditutupan ieu mah hayo diumbar ka dieu ka ditu. Ku bisi teh batur teu nyahoeun. Nya tujuan aga supaya batur nyarahon ieu. Terus batur geus ngarahoan. Aya untung najeng urang. Jan najis teh ngajom moal mere beas barang. Plong kitu ge kaha teh sok aya bae nu ngomong. Salaki kami ge kitu cenah teh. Pan sari aya baturan. Haruh. Ribu dulur-dulur, boga pemajikan tuh bisa dipagahan. Deuleu manehna ge kalah ngumbar aib. Salaki dia ka mana, Neng? Morongkol keneh mah di jero kojong. Masa Allah, demeh bulan puasa wae kuari marongkol keneh. Lain bulan puasa ge mah tah mah hudangna ge berang bae. Heuh, Yuni ucing ieu. Nah nek nan kitu. Nek disi teh ngampakan suluh tadi nama ku emak. Ulah mak, gugu tah mah puasana teu beunang hayang nginum, laju nginum-nginum bae. Hari geus kolot ka poe heuh nya. Amit-amit ulah ngalah ka anak incu. Dia geus meuli baju lebaran, Neng. Boro-boro meuli baju lebaran mak. Daek dia mah moal kabeli di bae. Lebaran kamari ge dia teu meuli nya. Henteu mak, belikeun tekanan ge. Ka baju-baju lebaran kudu dibelikeun ku kolot keneh. Naon pangaruhna boga salaki? Aya bae pangaruhna mak. Naon? Nyen anak incu jeung emak. Ting torek. Mantap ge ka kolot mah kudu ngadenge nya kitula. Nah anu kudu didenge mak. Dia nyamar bae doang kotok ngerem. Emak tang hasut we pagaweana kalau batun iblis tandukan. Mito hajang minantu eueuh ka akur doang berit jeung ucing. Saha nu jadi ucingna, Neng? Atuh malah sakitu galakna. Aing mah teu nanya dia eta. Maju garandeng amat aing mah. Ari mah ka dieu lanek naon? Nan ulahnya aing noong anak aing. Ngan teh ditongan batur teu gering teu naon. Bisi anak aing dicekek doang ku dia, bisi tinggal aran bae. Tingku deui mah mah telok ngekekan jelmana. Tah dege mak najan hirup abi balang sakit telok panas sampai gua buka pamajikan. Atuh ieu dasarna ge, dasar hirup eueuh ka mampu. Piraku nek daek guba gebug mah. Eta lah alasan kunaon ai bertahan jeung aa. Bohong ka ading boga salaki nu lain mah. Bawa mah beak ai dijotosan. Tah denge mak. Heuh, kadenge, ku aing ge kadenge. Nya geus burung kitu bae nya Neng nya. Nek ka mana kitu mah? Teu betah kebel-kebel mama ieu di imah dia. Pamanna beungeut salaki dia, laju teu betah bae. Ari beungeut abi kunaon kitu mak? Cek aprah bae meureun doang jelema. Mun doang jelema mah ngaranna endah. Awas sih ulah halangan bisi ditajong ku aing tabitis. Atuh kadinya mah tah jalan sakitu lalga kenehna tuh dulu. Endung aing mah ka dieu bae. Keheula mak. Nek nandi eta? Ari manong anak incu mau naon? Mawa naon? Piraku teh aing noong anak incu kudu barang bawa bae. Atuh mak kudu nama aya jeung pangawatir anak incu. Gandeng ye. Gua ari aing mere duit jadi hakana mah ku beheung dia keneh bae. Atuh adat mah mak jadi sarua bae termasuk anak emak. Anak sesakelong dia mah. Ah mah teu bosen-bosen heula ai. Coba ulah deket-deket ngomongna. Karak doang batur naik ngalem. Abab bau orai paeh tah. Adatna yang abang nu puasa masuk bau. Jai ge puasa teu bau-bau amat ya. Cenah kayak abang nu puasa manajan bau kayak di surga na sungit ka bina-bina. Atuh di surga tah mah. Ieu mah dihareupeun ai bau ababna. Teu kuat ai mah ngambeuna ge. Ulah sok dileuleui.